barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Rawa Ronte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dang baraya sadayana, urang naraskeun deui hanca garapan dongeng dina judul Rawa Rontek bagian kaopat tamat. Hatur salam kalujengan kanggo sadayana anu masih tetap satiasa sarengan di mana wae baraya linggih, mudah-mudahan tiasa kahibur. Among sakedik imang rupi carpon ya. Sumon, mangga urang lajengkeun Rawa Rontek bagian kaopat tamat. Isukan mawayana we ujang kudu mulang. Sabab poe isuk poe anu hade kerjaya di ujang pangapesan kidalimin datangan we langsung ka imahna tangtukeun we di mana tempatna sabisa-bisa sakabe jalma kudu ngilu nyaksian lalajo tah ieu bawa bedog saungan ku bedog ieu kidalimin teh pipat yeunana sabat teh beheungna tuluy pisahkeun di tempat tarung kamana we pokona sing jauh we dapais diari sapoe wae mah najan sirageus papisah jeung awak oge bakal hirup keneh tapi ku bedog ieu mah moal bisa lila hirupna oge. Aki Mursid ngasongkeun bedogna mah leutik jiga cocolek tarasi mun ceuk anu heureuy teh mah gancangna ieu carita isukna Darma amitan ka Aki Mursid bari teu weleh-weleh nganuhunkeun samemeh kebat ka lemur. Darma nyimpang heula ka bajumena guruna anu mangkuk di lemur anu lumayan jauh ti lemur Aki Mursid mah. Wanci tunggang gunung Darma geus anyog ka lemurna teh langsung ka imahna Darma teh sabab da imahna mah teh asa saha ti saprak pamajikanan dibawa kalawan paksa ku kidalimin. Budak nu leutik karak umur 5 tahunan dibawa ku kolotna lumayan rada jauh imahna. Ti imah Darma mah najan masih keneh salembur kahalangan ku sababaraha imah da gede tur lega lemur tempat Darma mah. Labas Darma muru ka imah kolotna rek nempuh heula anakna anu matak jadi ngajurung ka Darma pikeun ngalakukeun balitungan jeung dalimin sabab ieu mangrupa harga diri saurang lalaki oge saurang bapa saurang salaki pikeun nemongkeun bela pati kanu jadi kulawargana utamana ka pamajikanana jeung anakna. Tangtuna lain ngan eta hungkul alasanana Darma oge boga kawajiban pikeun ngabasmi naon rupa kajahatan jeung kazoliman anu salela ieu dilakukeun ku kidalimin. Reg Darma ngarandeg hareupeun panto tuluy unggah kanu teras bari ka ketrok uluk salam. Punten, Ma. Ieu abdi Darma tos mulang. Ceuk Darma bari tumpat tempo ka jeroan imah, rada ti iseun. Teu kadenge aya jelema di jero teh. Tapi andukna kadenge aya anu mukakeun panto si horeng teh inlungna pisan. Ai geuning Darma, tas di mana atuh mani ngampleng hidup teh Ujang. Si Ujang nanyakeun wae. Pokna bari mencrong. Busa Darma asup ka imah teu akan nimalan kana pananya indungna. Sanggeus aya di jero gek Darma diuk dina kursi. Ka mana si Ujang mah? Darma langsung nanyakeun budakna anu pangleutikna. Dan sawareh deui mah caricingna teh dimitohana budakna teh. Geus ti berata tadi oge. Kumaha wae atuh ieu teh Darma? Gancangan geura tulungan pamajikan maneh teh.
karunya ka barudak. Indungna nyaritana bangun anu ngalima, ras kanona nasiban jadi anak. Pamajikan kala digerjud ku nu jahat. Anu matak abdi name mulih oge mah. Abdi teh tos nyaba milari pangarti pikeun ngayonan lampah satuana si Dalimin. Darma mimiti nyaritakeun ka indungna. Nah tos ti mana kitu Darma teh? Hasil henteu eta pamaksudanana. Indungna neuteub seukeut. Alhamdulillah mak, abdi tos nepangan ka Abah Jumena. Ku Abah Jumena abdi dijurungkeun ka Aki Mursid, guruna si Dalimin. Aki Mursid teh abdi dibekalan ilmu ku anjeunna, khususna kanggo meruhkeun si Dalimin. Baju mana anu teh heula kungsi di guruan teh ha? Nya syukur atuh. Terus kumaha karep ujang satuluyna? Ayeuna keneh abdi bade nepangan ka si Dalimin. Doakeun we mak, sangkan abdi aya dina kasalametan. Tema Darma. Kade atuh sing hati-hati jeung kumaha didoakeun. Da nya kudu dieureunkeun si Dalimin teh. Sing salamet jang kumaha teulah didoakeun berangjang penting. Sangkan hidup aya dina kasalamatan Gusti. Sok berah ujang kumaha didoakeun pisan. Amin hatur nuhun mak. Mudah-mudahan sadayana aya dina kalancaran. Abdi hoyong ngabasmi jelma-jelma anu carahat pidoana ti emak. Cong Darma munjungan ka indungna, bari ku indungna diusapan sirahna tuluy init harita keneh. Mitra kaum dangu kebat lampahna Darma anu satadina rek langsung ngajorag ka imahna Dalimin. Tapi di setengah hingker lempang Darma pasaranug jeung si Burok anak buahna Dalimin teh. Darma apalin kene ka si Burok teh. Harita si Burok keur ngagandeuang lempang nyorangan bari leungeun nyekelan tambang lungtun munding. Harita wanci karak liwat bedug Isa sigana si Burok teh tos ngabadog munding. Kitu da boh Dalimin pon kitu dia anak buahna kaasup si Burok. Mun cocorokot kana bana batur teh tara ieu jiga nu sieun nyalse we leumpangna oge. Da memang saanu wani ngahalang-halang atuh. Sararea oge geus pada apal ka Dalimin katut anak buahna oge. Jeung deui mun cuka-cokot atawa ngabangsat da tara susulumputan sok langsung we dipentak anu bogana. Menta bari maksa teh. Lamun teu dibikeun mah nyawa tarohanana. Asa sawenang-wenang pisan tindak tandukna teh. Teu bina jeung sato we, mun hayang ka awewe oge teu nempo boga salaki, parawan atawarana geus pasti kudu wae dilaksanakeun. Bangsat, ngabadog muning nu saha sia teh? Darma langsung nyentak bari ngajegah hareupeun si Burok. Puguh we si Burok teh ka cidar wasinana, teu katingali datangna ujug-ujug aya di hareupeunana. Sahari sia kumaha wani ngahalang-halang ka aing sia. Si Burok pohon deui sigana ka Darma teh. Ongko poek deui harita teh. Dasar bangsat sia mah. Mata bolotot tapi teu nenyo sia. Aing Darma nu teu heula tarung jeung dudungan sia Dalimin. Aing ayeuna rek balitungan kehed. Teu heula aing keok, tapi ayeuna waktuna dudungan sia rek dipencit ku aing. Darma nyaritana dibarung ku amarah anu teu katada. Sugan teh geus modal sia teh. Aya kawan ieu mah montong wae jeung guru aing. Jeung aing we heula. Hayo sia maju. Si Burok nangtang ka Darma mundingna dicangcang heula kana tihang sasampayan. Montong wae nangtang ka guru aing lawanan heula dewek. Mun heueuh sia aya kabegug mah. Si Burok sikapna bangun anu nguntupna ka Darma teh. Cacing caus siga sia mah ukur pura ngaletakan bujur si Dalimin. Sor sia maju setan sia. Darma teh eleh garang ngomongna ku si Burok. Bangsat sia, bener-bener hayang dipodaran sia mah goblok. Si Burok geus teu kaampeuh deui ngadeng ucapan Darma anu ngaledek naker ka manehna. Sebrut si Burok narajang dampal leungeunna meber. Ngahiung rek ngagedor carehamna Darma. Kalawan make tanaga jero anu sapinuhna dina wangunan aji semu gunting
warahan di Dalimin. Sakilat Darma ngarendekeun awakna, plos dampaleungeun si Burok mi lepas ngakan tempat kosong. Tapi si Burok teh gancang malik deui, dampaleungeunna geus nyalebar deui rek nyambar pipi Darma. Sakali ieu mah Darma teu ngagiwar, dampaleungeun si Burok anu keur nyemprung teh sakilat dirampid ku dua leungeunna dina gerakan capit hurang. Kapreg si Burok teh ngarandeg, sableungeunna dikunci ku Darma. Lesotkeun di sia, sok lesotkeun sia, jeung montong licik goblok. Si Burok sakitu geus dikunci oge leungeunna, sungut nama bebaungna anggar ciga tadi. Licik nanahaun, sia anu cileureun. Gelut mah kumaha carana, ceduk, culubet. Barang jeung nyarita kitu, tuur Darma pasusul-susul jeung leungeunna ngahanca ka kemplong si Burok. Wah! Solontod awak si Burok nyolontod puguh we. Sanggeus dihanca teh ku Darma disuntrungkeun. Untungna si Burok masih bisa nahan kasaimbangan badan. Ungked awakna si Burok ngarandeg terus malik deui ka Darma. Bener-bener kudu dipodaran sia mah. Kituna teh bari serepet si Burok ngalugas bedogna. Meuli ngagurilap matak ginggiapeun anu borangan. Langsung disabatkeun rek nigas beheung Darma. Lep Darma ngelok cebrod ke kemplong si Burok anu keur ngoloyong ka bawah ku tatanaga sorangan. Temis deui nepi ka ngahanyu si Burok teh. Tapi dasar warahan si Dalimin, daya tahan awakna memang teu bisa disajejarkeun jeung jelema anu awam. Sakitu geus sabaraha kali kabeunangan ge manehna masih keneh teu eureun. Harita bedogna dibalikeun rek dipake ngarojok beuteung Darma. Rikat Darma milaan laju bedogna si Burok. Sameme bedog nepi ka anu dituju, si Burok geus ngoceak, awakna ngegedebut langkarak bengkangkeun ku tajongan Darma anu diwangun ku Aji Bentar Sungsang. Ayeuna mah si Burok teh teu bisa hudang deui, kala kagegerungan barinya kelanda dana anu karasana panas jeung nyanyautan. Untung sakitu oge Darma teu gagunakeun tanaga jero anu sapinuhna. Hudang sia bangsat. Ira sia rek modaran aing teh, ha? Lain bacot teh kehet. Cik Darma bari ngajejak dada si Burok. Atuh puguh we beki gegerungan. Keur mah nyeri ku tajongan tadi, tama dijejak deui. Awas sia dibejakeun ka guru aing sia. Sakitu geus teu walah kaya oge si Burok teh bebaungna mah teu kenor-kenor. Panonna mencerong bangun anu ceceb ka Darma teh. Ogo ngahaja dewek teh, rek ngajorag ka si Dalimin. Cor bejakeun ku sia. Isukan wanci haneut moyan ditunggu ku aing di tempat anu ti heula kungsi dipake galungan. Pantog sia jahat. Cek Darma beri cebrod najong sirah si Burok. Kuat ka ngoceak tarikna keur les weh teu eling. Mitra kaum dangu geus kitu mah leos we Darma teh balik deui. Teu tulus ngajorag ka si Dalimin peuting harita. Sebab manehna yakin ku si Burok pasti bakal ditepikeun panangtangna teh. Barang geus aya 5 lengkahna kareret ku Darma munding anu tadi dicangcang ku si Burok teh. Duh, munding saha ieu teh nya? Cik Darma bari nilik-nilik kana eta munding. Paling oge munding anu bahmian ieu mah. Dah sadeui anu boga kebo di lemur ieu mah. Aya oge anu boga teh heula teh tapi geus dijual pan. Mitra kaum dangu cag heula kayaan Darma anu keur nitenan muning anu dipaling ku si Burok. Kiwari urang carioskeun kumaha kayaan si Burok sanepina ka imah dununganana. Kurang ajar si goblok deh bener ngomong gitu. Nangdang ka dewek. Dalimin nafsuna mending ngalentab-lentab. Sanggeusna narima laporan ti si Burok gen manehna kateter. Ku Darma tuluy nangtang nita ditepikeun ka dununganana nyata si Dalimin. Begi sangar we lir beusi atah beuleum si Dalimin teh basa ngadenge laporan ti si Burok ngeunaan panangtangna Darma ka manehna. Leres bos kitu, teu aku abdi ngabohong nganu maos abdi teu kuat nandinganana jigana tos guguru meureun tah si haram jadah teh. Kuat kalieur kieu sirah oge basa tadi mah.
Untung ku bos diubaran ngemplong deui ayeuna mah. Si Burok cacarita ngayakinkeun omonganana tadi. Gablek elmuna nahaon tah si anjing budug teh. Kumayu teuing wani nangtang-nangtang ka aing. Sapi jalmaeuna anu bisa ngelehkeun aji rawa rontek. Ageman dewek atuh. Boro sifat manusia adalah setan siluman jin barakasakan oge moal aya nu bisa naningan ajian-ajian aing mah. Aing mah moal paeh-paeh sadungdung ieu jagat ngadegeneh mah. Dalimin nyaritana suabanaker geus teu make wewengan deui. Abong jalma anu eureugejeg anu hirupna jauh tina bag-bagan agama. Lalajoan ku sia isukan Burok. Ku aing mah dibere ampun deui ayeuna mah, dicacak ku aing mah. Rek diuyub getihna oge. Mohon bos. Tempat nama di sisi walungan anu dipayun teh awe cenah. Waktosna wanci haneut moyan, kitu cek si Darma teh. Si Burok ngejelaskeun deui. Mitra kaum dangu ayeuna urang malikan deui ka Darma sameme brai beurang. Peuting-peuting oge manehna geus laporan ka tokoh-tokoh nu aya di lemurna. Ngeunaan manehna rek ngayakeun balitungan jeung si Dalimin. Malah ka pihak kepolisian oge teu poho Darma teh laporan. Da memang Dalimin mah geus dihempekeun ku anu wajib oge. Geus taak jeung aral puguhku kajahatan si Dalimin teh. Atuh dina peuting eta meh hampir sakabeh warga nu aya di lemur Darma jeung sabudeurna mah geus arapaleun yen isukan bakal aya tarung rebutan pati antara Dalimin jeung Darma. Kocapkeun isukna rebun-rebun keneh Dalimin anu dibarengan ku anak buahna di antarana si Burok jeung anu liana aya opatan harita teh. Lempang ngagredig rek jajab guruna begalan pati di tempat anu geus ditangtukeun. Sanggeus aranyog ka sisi walungan rek Dalimin ngaraneg bari julang jeleng sakapeung gegebrig. Atuh anak buahna oge ngarilu areureun lempangna teh. Pati ngrariung nempokeun ketak guruna. Mana geuning eueuh ta si setan teh. Burok. Dalimin moreleng nyentak ka si Burok. Panjangjina oge wanci haneut moyan atuh bos. Ayeuna mah neme oge jam genep oge kirang. Walon si Burok. Lah, wanci haneut moyan segala. Jika dina dongeng wae sia. Na jam sabaraha wanci haneut moyan teh anu cindakna? Nya kirang langkung kana jam 8-an we bos. Pokona mah tos aya poyan we eta wanci haneut moyan namina. Kumaha lamun eueuh poyana sia jiga kamari pan sapoe jebut teh cedeum poek terus. Dalimin nyaritana siga anu geus teu sabar naker. Dah duka ta pami kitu mah dan naroskeun heula. Mitra kaum dangu cunuk waktu anu tangtu ninggang mangsa anu utama. Harita di sisi walungan tempat anu geus ditangtukeun pikeun jogol oko begalan pati antara Darma jeung Dalimin. Dina raraga nangtukeun salah jeung bener, nangtukeun keadilan ngabasmi kajahatan. Anu salila ieu geus dipilampah ku Dalimin. Kalawan disaksian ku hampir sakabeh warga nu aya di sabudeureun wewengkon Majalaya katut sabudeureunana. Ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut tisuklakna tisiklukna kabeh tamplok ka eta tempat hayang ngalalajoan anu rek tarung patutunggalan. Anu tangtuna oge sakabeh anu aya di dinya khususna umumna anu geus ngarasa katang termanana kaganggu beh dituna kagunasika ku lampah jahatna Dalimin. Kabeh miharep sangkan Darma aya dina keunggulan. Sanajan sararea oge hatena mah ngarasa was-was jeung hariwang. Sok sieun Darma anu bobor karahayuan. Sabab geus nyaho sararea oge saha ari Dalimin teh saurang manusia anu ngabogaan rupa-rupa ilmu kabedukan jeung kasaktian anu dipake kazoliman kasasama. Ti kajauhan aparat kapolisian sayaga regreg ngilu nyaksian kana patutunggalana Darma jeung Dalimin. Dua urang anu jadi puseur perhatian jalma-jalma anu harita aya di sabudeureun eta tempat. Ngajarga silih pencrong silih teleuman sakumaha kakuatanana lawan. Sore sia teh lain ngajedog wae. Ayeuna mangsana urang nangtukeun. Nah bener sia teh bisa ngayonan sakabeh ilmu-ilmu ajian aing. Dalimin sikepna teu leunglaker. Hatena yakin moal bisa dirubuhkeun ku lawan. Sikap sombong anu geus ngerak dina otakna.
hayangnya wae ayeuna memang geus waktuna aing ngeurengkeun lampah jahat sia. Geus tamat poe ayeuna lakon sia mah. Manusia jahat sia. Darma nyaritana di barongan kurasa kaciceup ka Dalimin. Sanajan sabenerna pamajikanana geus dibawa balik deui ka imahna oge tadi basa samemeh manehna ka tempat eta. Tapi katugenahna geus moal cacap satungtung can bisa maehan manusia anu ngaran Dalimin mah. Kitu karepna Darma teh. Jabati kitu oge ngeunaan si Balarea. Pang-pangna maena beuki ngagedur nafsuna pikeun namatkeun riwayat si Dalimin. Kurang ajar sia setan. Moal tungtung ngabacot we mah. Tanah ieu ajian aing. Dalimin geus teu kabendung deui amarahna. Awakna ngablesat lir kilat, dua dampaleungeunna meber dina wangun Aji Brajamusti. Katempo dampaleungeunna hurung nanakeun manehna teu kagok sapinuhna tanaga jerona dikerahkeun. Celeng. Darma awakna ngagajeleng ngumbul ka luhur. Tapi Dalimin oge teu eleh, blesat. Manehna ngablesat ngapung udag Darma. Sarerea anu nyaraksian kuat ka carolohok asa teu percaya kana tetempuanana. Blesat awak Darma ngablesat seot celek. Sukuna nincak kana pucuk daun tangkal cangkring. Bangun utu maninah nakar terus ngebedega nunggu lawana anu keur nyirorot ka palebadinya. Bener-bener sarua hebatna Dalimin oge langtung dina daun eta tangkal. Hiji ilmu anu sakokocoran nyaeta sarua ti Aki Mursid, guruna teh anu oge guruna Darma. Aji ngahampangkeun awak ngagus aya dina tingkatan pangluhurna. Geus kitu mah geus we eta dua jawaran teh galungan silih serang ku ajianana sewang-sewangan. Tapi sarua dunana oge pada kuat, pada hese di arah lemahna. Seot deui Darma ngablesat awakna sakiceup oge geus aya di handap. Ngabedega luhureun batu anu nemprak. Anu lalaju beki loba ngabrul ti mana mendi pada ngadegdeg. Nah make turun sia setan. Bosen gelut di luhureun tangkal. Dalimin amakanana meuni ngahegak. Saumur hirupna kakaraeun mangihan lawan anu kuat ciga Darma. Puguh we Dalimin teh asa dicoogado ku Darma. Sabab geus ambil setengah ilmu kawedukanana teu mental ka Darma mah. Kumaha dewek we hayangna gelut mah goblok. Sor geura ketrukeun sakabeh ajian sia. Anu salele ieu dijieun kasombongan teh. Darma mapanas ka Dalimin. Puguh we lain deui ngalentabna amarah Dalimin teh. Hate leutik nama tadi oge manehna ngarasa heran nah ajian-ajian anu digunakeun ku Darma bet sarua jeung manehna. Nasa guruna si Darma teh kitu pamikiran Dalimin sajeroning tadi teh. Montong sombong sia. Ayeuna geus waktuna sia modar. Secepat kilat awakna Dalimin ngablesat milaan raga badagna. Mun lain Darma lawana mah geus pasti bakal ngajungga tu puguh bari leupas nyawana oge. Tapi Darma geus waspada naon anu bakal dilakukeun ku lawanna. Sameme kalangkang Dalimin nepi, manehna mihlaan ngalancarkeun Aji Batara Karangna. Ceduk, des, culapret. Awak Dalimin anu tadina ngadangong teh langsung ngejengkang nangkarak bengkang. Tapi tililah kitu teh kuniang udang deui beungeutna beuki euceuy parona hurung melotot ka Darma. Benar-benar hayang dipodaran sia teh. Pokna bari ngageblikeun sukuna. Sapada harita tempat didinya jadi ingeung cacap kitu les jirim Dalimin teh ngiles. Dasar manusia licik ngagunakeun ilmu halimunan. Tah si wawalek teh sameruk aing reka tipu keurentes Darma. Memang kuno saja nama Dalimin teh teu katempo jirimna, tapi daku Darma mah jelas katingali. Montong ngabongohan kitu sia jahat. Memangna aing teh teu nenyo. Hiat, cebrol, celebet. Dua kali tenggelan Darma nyayang kana beungeut Dalimin. Anu pamikirna Dalimin mah panyangkana teu nempoeun Darma teh. Harita mah ngocek meuni kuat ka euneur kadengena ku sararia teh. Dalimin nangkarak bengkang bari gegerungan. Udang sia jahat. Darma bari ngadeuketan. Nah atuh ari cebrod teu kanyahoan suku Dalimin najong kana beungeut Darma.
Sakali ieu mah Darma oge rada ngoceak bari ngajari jeung ka tukang. Bontong warang ngaraja meunang sia monyet. Sora maju deui sia. Cek Dalimin bari ngabadaga deui harita teh. Antuk nama derdeui we galungan harita waktu geus ampir reupreupan. Anu tarung teh geus sapoe jeput, duanana can aya tanda-tanda anu bakal kasoran. Sarua kuatna sarua wedukna. Bubuhan da sarua ajianana oge atuh. Nepi kareupna peuting anu tarung teh masih kene ragot, anu lalajo beuki loba. Samalah tukang dagang oge loba harita teh. Lampu patoromak beulah bray. Nyaangan eta tempat jadi rame naker leuwih-leuwih tinu lalajo wayang. Mitra kaum dangu gancangna carita isukna kirawan Cihanut Moyan hartina geus sapoe sapeuting anu begalan pati teh. Harita katempo Dalimin kerenang karak bengkang kakeunaan ku ajian Darma sanajan bari teu karasa nyeri oge. Teu burung we ari ngajengkang mah kuniang deui Dalimin rek udang. Tapi teu kanyawan Darma geus nyampek bari nyabetkeun bedogna. Belog warisan ti Aki Mursid teh pikeun pipatieun pangapesanana Dalimin. Modar sia. Seret. Sakilat Darma ngajewang buukna Dalimin. Seret. Sapada harita beung Dalimin teh sapat tinggal bakeun deui pikir. Kan blenyang weh Darma lumpat bari ngajingjing sirah Dalimin. Sararea anu aya di dinya jadi ribut. Soak lempok kitu mah. Ari awakna Dalimin harita oge langsung ngaberi ka Darma. Huluna nuker dijingjing bari dibawa lumpat oge. Saja jalan terus ngacapruk ka Darma. Lepaskeun sia goblok setan, licik sia mah. Pokna Dalimin, tapi Darma teu nolih, terus we lumpat. Ari awakna si Dalimin teu lila ngudagna teh, ukur aya sajamna palik oge. Mitra kaum dangu kebat lumampahna Darma manehna terus lumpat maju ngidul ngajugjug hiji tempat anu jauh ti lembur. Sawatara sirahna Dalimin anu dijingjing ayeuna mah geus teu nyora deui. Panon lagi geus peureum keti anu ngagarajag tina beheungna oge katempo geus teu ngucur deui. Geus raat cigana mah malah geus garing deui. Sawatara eta dina waktu anu sarua tempatna di galungan teh awakna Dalimin oge geus teu bisa nangtung deui ayeuna mah. Ngagoler pada ngariung ku jelema-jelema anu tadi lalajo teh. Kitu oge anu wanian we da anu teu luas nempo mah bubar we barali ka imahna. Bari sararea ngarasa bunga anu lain dikira sebab manusia anu salila ieu dipikasieun jeung nyangsarakeun teh geus karibuk gangna hungkul. Aparat kepolisian saribuk layon Dalimin teh can baka dikukumaha ukur di kalangan we sangkan jelema teu darekeut teuing. Mitra kaum dangu balik deui ka Darma barang geus nepi ka hiji tempat anu loba tatangkalan nyaeta leuweung anu pangdeuketna ti wewengkon eta. Darma ngaranna glumpatna satuluina sirah Dalimin teh digantung dina dahan menang sapoe sapeuting kitu na teh. Isuk keneh Darma geus nyongkot eta sirah sanggeus dipastikeun jeung bener-bener perlaya maot mah tuluy Darma mawade eta sirah ngajugjug ka kantor polisi. Gancangna sanggeus sapuk sararea kalawan aya izin tinu pihak berwenang, layon Dalimin jeung sirahna dikuburkeun secara dipisah jeung jarakna oge jauh pisan. Awakna mah di lemurna ari sirah mah dikuburkeunana oge ku Darma sorangan, teu dikanyahokeun ku umum. Naon sababna? Sabab Darma ngerasa boga kayakinan anak buahna Dalimin geus pasti moal caricingeun. Bahkan areangan sirah guruna pikeun dihijikeun deui lamun nepi ka kitu geus pasti bakal nyambung deui anu hartina hirup deui. Tapi nurutkeun beja mah eta bisa dilakukeun sajero acan 40 poe ti waktu mautna. Mitra kaum dangu sanggeusna Dalimin taya di kieu mah lemur-lemur teh jadi aman. Harta bana katut nu sajana oge geus taya gangguan naon-naon deui. Atuh anak buahna Dalimin oge kabeh ditewakan ku pihak anu berwajib. Da ari gegedugna geus eueuh mah anak buahna oge taya sihungan deui.
Alhamdulillah rengse sakitu anu kapihatur pemugi aya mangpaatna pikeun eunteng kahirupan urang sararea. Hatur nuhun atuh tisim kuring anu ngadongeng lagi hapunten anu kasuhun. Insyaallah ke urang ditepangkeun di dina padaran dongeng anu sanesna. Wilujeng kantun hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com